Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Atuh nu teu can subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung sumanget deui. Terus supados teu nyangkolong leuwih kana wartos mangga urang kawitan derah karaya prung. Jadi sanes tahan harga upami kenging disebatkeun oge tahan gogoda margi ieu teh mangrupi hiji rencana gogoda anu balukarna bakal ngaaibkeun diri Kang Andi. Tidak kadara tepang wungkul Kang Andi mendakan isi anu tos dipimilik batur bari ku cara teu wajar itar tangtos hal ieu teh bari kenging bebenon ti pangeran lantaran dina pendakna oge pasti bakal paduduaan. Andi nyeritana pinuh ku kapastian sapertos anu bade luluasan geuning Kang Andi mah teu bade luluasan kumaha itar. Ayeuna Kang Andi tos teu benten sareng tangkal anu ngarang-rangan teu aya daunan. Upami keukeuh Kang Andi ngagugu nafsu teu benten we sareng anjing ngagogogan kalong. Dijawab gitu majab nyitar siah teh ngomong deui ukuru tungkul bari ngome tungtung samak bari lelembutan mah kumalayang nyelik-nyelik tapak pacak nu geus kaliwat teu kabawa ku nyurungkuina waktu tapi tetep pageuh maneh lengket masket tina hate nu mangsa ayeuna ukur mangrupa gambaran nu moal musnah sapanjang bisa ngarenghap keneh gumelar di alam pawayangan. Bray kunyitar siah kabayang dina implengan mangsa patepung anu munggaran jeung Andi harita teh keur ngaheureuyan manuk di kebon disambung ku kajadian anu matak ngagarisna dina hate komo waktu paduduan di situ cangkuang mun dirasakeun ayeuna mah asa jauheun manehna kudu ngalaman nasib nu kurang-kurang lemah matak mondokeun pangharapan. Tas deui kana omongan Andi akhir ieu galindengna kana ceuli teu beda ti cikahuripan anu nyegerkeun sakujur badan teu beda jeung nu dibere cai nalika halab-hab lantaran katiga nu entak-entakan. Tapi kumanehna oge geus kasawang kitu petana Andi teh pikeun ngajaga supaya tangkal ulah nepi ka arang-arangan memeh usum anu ngandung harti. Ieu teh mangrupa pangorbanan Andi anu kacida beratna. Lantaran ari jejeroan mah Andi oge teu beda jeung manehna. Ieu sababna manehna teu daek narima waktu Andi ngebrehkeun eusi hatena. Atuh Andi mireungeuh nyitar sia jempet teh manehna ukur ngabetem aya eta oge teretet hatena rek ngendalkeun deui eusi hate anu pernah diebrehkeun ti heula tapi sanggeus dipikir deui asa kurang merenah eukeur mah geus peuting jeung sieun kadengeun ku Ki Jandra katut maijah. Ku kituna Andi jadi murangkat deui nu antukna mah ieu teh jadi ngabaretem bangun geus beak picaritaeun. Mangsa nyitar sia ngoloyong ka pangkengna ieu teh ngaluarkeun deui ucapan sakecap oge ukur digalindengkeun dina hate sewang-sewang.
we aki-aki nugus katempuna koropo sakalian mangi hahalang di jalanan tara ieu nyimpang melibir tapi pelesat pe luluncatan koleang awakna teu beda jeung kalakai katebak angin atuh dina sorena deui kana taneuh teu kadenge sora atuh dina nunggalna kana taneuh bayeudu anu timbul ukur kebulna wungkul pikeun anu geus wawuh mah daya lian pamajid di Cicapar taya nu nyangka sobat dalit nagumilar panyangkana mah dulur kapi-kapi we rerehan teh aki salahapi harita teh pamajid kalawan dibaturan ku Wijana jeung Widarma ari nitna ti Cicapar teh rek nedunan janji rek nepungan nu jadi guruna nyaeta Aki Musani anu ayeuna geus kabuktian dumukna ti Tambak Baya ku kahayangna geura nepi ka panenjoan lumakuna teh ka cidarulusuhan lempangna teh bisa katuturkeun ku barudak mora teu bisa katuturkeun ku barudak mora anu ngaliclik ti babaranting tukangeunana Aki waktu sareng Aki Musani teh nuju di mana Ki Wijana nanya bari ngarengkap ranjug Cirebon pasisian jelas nama di kampung Trusmi jeung jana dupi Aki oge tami sami di ditu Aki mau di ditu Aki oge ngan Aki mah terus bubuara Cibalieur di Cibalieur nuturkeun pamajikan tapi sanggeus anjeunna miheulaan mulih ka alam kalanggengan nya Aki teh jadi nunggelis mimiti ditinggalkeun ku indung budak teu lila budak anu kan hiji-hijina oge pondok umur nya saterusna Aki teh milu ka Abah Hidep bari ngobrol mah rada lumayan lempangna pamajid ngenoran geuning waktos tepang sareng Aki udah anjeunna teh nyebat ka Aki teh suang sa Wijana teh telepek nya eta mah ngaran Aki keur ngora disebut Majid teh baheula ku nu jadi anak ceuk pamajid bari semua ngahulang dipake ngobrol teh teu karasa nyawa-nyawa geus anjog we ka panenjoan kabeneran pamadaka aya keneh ngahaja can mulang ka Tanggulun lantaran rek arindit babarengan ka Tambak Baya halusna teh ting rongheap Andi jeung Ki Jandra nu kakara datang mah memang geus dipasinikeun yen poe eta bakal mokprok di panenjoan atuh di imah Ki Surdi jadi haneuteun pamadaka jeung pamajid ngobrolna teh sirikna mani moho embongkeun bikasono dieuyeub-euyeub ku Ki Jandra Ki Jatma Kemen sarta si Bopeng anu ngahaja narpungan nu antukna jukut laut Jampang Karang Sarerea ager-ageran ngawangun satur anu pinuh ku Sukabunga ngan Andi Wijana katut Widarma ngadarongengna teh misah di pipir tiluan dariuk dina batu sedeng si Ruyuk cicingna teh teu jauh tinu tiluan sanajan kasebutna teh sato oge nalurina mah geus nyaho yen ieu nu duaan teh ayeuna mah geus lain deui musuh dununganna teh heran upama si Ruyuk jadi lindeuk tetelenenan bari sakapeung dunglak lenglek ices pisan boga ingon-ingon teh Andi mah jeung eta bisa bebela kanu jadi dunungan pohara pisan harita akang oge nepi kareuwas kana sirah ujug-ujug aya nu nggapruk ceuk Wijana ngebrekeun pamujina ka si Ruyuk nya bener komo deui kuring mah panan nepi ka totorobos kana garis tah alatan di samberan ku si Ruyuk teh Widarma mairan Andi mah ukur mesam we bari liang irung nama asar beh dumeh si Ruyuk pada muji muhun Kang tapi sakapeung upami dibawa teh sok matak ngaguyurkeun lemur nu diliwatan eta atuh da hayam-hayam sok ting barakatak menang ti mana Andi si Ruyuk teh dikukuti leuleut kata kumaha
harita penlakti pasir ayakan manehna teh nuju nyelap sukuna dina batu rupina mah awalna oge helang kukutan ieu teh Mbah Andi bari nyaritakeun asal mual asal Siluyuk. Akang oge boga piaraan ngan tara dibawa ayeuna mah geus kolot. Tapi itu mah monyet si rawun ngaranna teh. Kayak gira amun pareng urang tepungkeun jeung Siluyuk. Sugan we ngajodo urang kawinkeun urang bebesanan. Wijana nyarita teu leumeum perilaku heulang make dikawinkeun jeung monyet sagalanya pemirsa. Geus kitu mah tiluan teh uplek ngobrol segala hal ti mimiti lalakon patalak dilantarankeun ku salah paham nepikeun ka ngeunaan si Jakalara teu ieu katingali pernah patlak riributan. Itu ieu geus pada maklum ayeuna mah yen sabenerna mah maranehna mah saguru sayamu sakocoran sahuluwuton keur kitu torojo Ki Janta manehna nyamperkeun lantaran Andi Wijana katut Widarma di Sina Arasuk. Poe eta mah nurek init-initan teh ka maronok maek di panenjoan mentas lumaku terus dieusian antukna nungtun kana marelekna heuy hayang ngagoler Andi mah jeung Wijana katut Widarma sarengsena dalahar teh terus ka tukang deui. Tapi didinya teu lila terus we ka jalan terobosan anu berasna ka Cisaat beh ditueun lembur batu gede. Susuganan we kawenehan papanggi jeung si Jakalara tapi pogo dak karena mah harita teh ngahekok di Gunung Kancing masih hantem di kulik oge mah kapanggih. Isukna rebun-rebun kene pamaji sapara kanca geus arindit Siluyuk mah teu dibawa ku Andi teh di kurungan deui pangpangna mah bisi ngaributkeun kanu rek didatangan bakuna mah bisi ngaganggu hayam-hayam bogana orang lembur mangkaning ditambak baya mah kacida pisan riabna hampir meh tiap miboga hayam tiap imah miboga hayam. Nyimpang ka Kadungora nyamper Madlasim tidinya terus kajang kurang Bang Blas ka Tamak Baya jalan uli sorang teh lumayan netak matak ngaregeh pikeun anu nyorangna manjog ka imah Ki Musani ka sampak teh pantona nutup cinciren anu bogana keur eueuh Andi mah geus tagwe pasti keur ngalasuluh ku kituna geuwat Andi nyusul bener bae ka sampak teh Ki Musani keur jeung si Medi keur pating arukei ngumpulkeun pangpung garing. Eleh nya we kanginya geuning jalu. Ki Musani mali ka Andi anu harita ngorong heal. Sumuhun Aki, damang Aki, Andi nyolongkrong munjungan. Cagur jalu, sawangsulna hilep teu kurangna naon. Berkah Aki dina danget ieu mah aya dina hibar pangdoa. Syukur atuh. Syukur nikmat anu panggedena salian ti nikmat iman Islam teh nyaeta nikmat sehat awak komo dibarengan jeung bageurna hidup teh aya keperluan meureun nya ka Aki teh telepat Aki abdi teh nyarangan kasepuhan ti Panenjoan saurna teh bade nepungan pun guru. Kumaha aya anu rek nepungan Aki? Cuamcai meureun maneh namanya tepung jeung Aki di dieu. Pisan-pisan Aki mung haur koneng teh jantan margi lantaran nama. Kumaha mimitina eta? Eta Aki aya 2 jalmi anu ninggal haur koneng teh teras aranjeunna teh naroskeun saur teh di mana Aki ayeuna. Nya Aki Musani ketemong semu kaget. Aki Mardaka sang Aki Ajid. Saha? Mardaka. Aki Musani. Ayeuna mas bari semu ngarajuk sagala. Sumuhun Aki udah teh. Aki Mardaka. Saha? Aki udah. Aki Musani
motong kalimat sumuhun aki udah teh maksada aki mardaka urang tanggulun cenah ti paninjauan sumuhun raka nama wireh tadi mios nama sareng abdi ti paninjauan nya terus kumaha kau jeung hidup kantenan we anjeunna teh guru abdi sadasan abdi diwejang ku aki di dieu hutan ari eta aji teh saha jenajang carios nama ti Cicapal nami nama pamajid pementena bersih-bersih gitu nya wow tapi lamun mardaka mah wow atuh aki ge jadi hidup teh kungsi gurunya kantos aki kumaha atuh mun dibandingkeun jeung nu ti aki sapalih-palihkeun mah aya nu sami aki angtu we jang wah cenah mimitina pang wawu jeung aki teh carios sama aki teh guru anjeunna bener ani teh salah seeutik oge nu matak aya hiji-hijieun nu sarua tapi ani kimandaka mah teh kungsi tama seperti hidup memang eta oge diajar mah diajar ngan teu lila ngan dina nampa naon-naon nu diajarkeun teh teu siga hidup manehna mah beunang disebutkeun teu pati lancar ari aki majid kumaha caritana pangnawau jeung aki nyarios nama sami sareng aki uda saweuna kantos diwejang ku aki malih sareng aki uda oge kantos sasarangan tah aranjeunna pendak deui teh lantaran ku aki kantos patalak sareng muridna kumaha cing ya same nu maca teh ulah mikiranna sok caritakeun sumuhun ti payun teh abdi kantos ngalaman patalak luwih kadua kali sareng muridna aki ajidna anu jenengan Wijana nya salah pasti marbutkeun bikangnya lepat aki sanes merebutkeun naon komo merebutkeun istri mah kita mah kalakuan Abah Uha jeung Mang Olen tah ngurok orang Ciloyor nian ieu mah mung akibat tina salah paham nya terus kumaha cenah dina patalak teh boh abdi boh Wijana pada ngaraos kaget abdi kaget waktos anjeunna ngagunakeun tenggelan kadet sareng ulin madi anjeunna kaget waktos abdi ngagunakeun gelap kampar amuing untung sia teh cilaka aki musani nepi ka nyebut syah sagala saking ku kagetna lantaran apal kumaha akibatna tina eta jurus terus ani teras we abdi teh wawartos ka aki uda aduan sia ngadon masakeun guru kitu mah nya teu pisan-pisan aki mung abdi mah wawartos teh sok pilih anu patalak sareng abdi teh masih sarundayan ari jawaban aki udah harita kumaha soal aku udah mah lantaran ilmu mah teu tiasa dihaku saurang atanapi hiji golongan malih dugi ka 3 kali abdi patalak sareng Wijana teh tah anu panungtungna anu janten sukang lantaran mah kaguarna teh yen antawis abdi sareng Wijana teh masih sarundayan 10 ton sampai 3 kali nya ari lain can saladar keneh kacida pohara terus kumaha kitu pangna jadi kaguar deh yang maraneh masih sarundayan teh aki musani beuki penasaran pemohon aki waktu Wijana ngagunakeun pakarang anu mangrupi ruyung kawung ku abdi diayonan ku haur koneng tah kalarasan harita teh waktu patalak teh Wijana nuju disarangan ku aki ajid anjeunna langsung misahkeun abdi sareng Wijana tina patalak itu aki nya akhirna aki ajid naroskeun aki udah di mana anu saterasna aranjeunna ngahaja papenak saeuna mah janjian papenak oge
nalika ngantri mesel ieu tutug oncom kadeudeuh. Andi nyaritakeun hal ihwal kumaha mimitina pamardaka jeung pamajid anu ayeuna ngahaja rek nepungan Aki Musani. Ya hanya lantaran Aki mah teu boga murid nu ngaranna si Ajin deui. Komo ngaranna Oder mah teu boga. Aki mah teu boga murid nu ngaranna Majid deui. Kajaba mun ngaranna diganti ceuk Aki Musani bari talangna kraung siga nu keur nginget-nginget. Laras Aki namina pas digentos da nu kapungkur mah cedenganna teh Suwangsa. Suwangsa. Bener atuh ari kitu mah harua manehna oge teu nepi ka tamat eta teh. Lantaran kaburu mirungi darah dagang tutug oncom kasaban lemur. Sanes lantaran ngiring ka bojona Aki. Andi nempas sabab harita Aki Musani asa jadi ngaco. Maka jeung nyebut pamaji dagang tutug oncom sagala. Ngotet oge bari cecengiran. Nuturkeun bojona ka Pakidulan Garut anu ngider teh geuningan ceuk Aki Musani. Aya keneh itu di ditu sumuhun Aki nuju ngarantosan. Enggak tuh Medi geus dibeungkeut. Aki Musani ngareret ka si Medi anu keur ngahego buah kaweni. Sawios Aki suluh mah urang panggul ku abdi. Andi barigap kana suluna baris dipanggul ku Aki Musani. Geus karolot meureun nya maranehna teh Andi. Aki Musani bari ngareret ka Andi anu keur ngabengkot manggul suluh. Digigireunana meke si Medi anu saruba deui tak-takna ge dimomotan suluh pangpunggari. Sapertos nama sami we sareng Aki, tapi kolot Aki Andi komo jeung Gimardaka mah ceuk Aki Musani bari malik deui ka hareup. Terus mungkug pangaruh jalma pecekrek meureun leubangna teh meuni nirilik langkah. Tengkahna kerap nakel. Sauga hareupeun imah bener we nu ngaladaraguan teh keur dariuk dina golodog sawareh deui cari ngogo hanapkeun panyaweran. Pamardaka mah jeung pamajid barang rongheap Aki Musani diiringkeun ku Andi jeung si Medi ngagentak duanana muru. Bruk tarapak deku rek ngarawu dampal suku. Aki Pak Guru duanana meh bareng ngagero nyarita tekebat lantaran kaburu aya nu nyelek kana ti koro. Wangsa uka bagja sangka urang bisa patepung deui. Urang wangsa uka hayu angguran mah urang ajaro enam. Aki Musani rada ngageri oge ku kitu nama. Aya puluhan tahun tetepung dina patepungna teh di teu wudu matak ngaudang kelar jeung ngagagas komo deui ieu antara murid jeung guru anu dina seuh-seuhana mah teu beda ka anak. Geus kitu waktosna pamiarsa. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.